Pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapusti tengudian yang pajeraking sarwarukma ya sarwarukma renggeng manik narawata Kocap pawon tening di salabeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Cempalaraja di Balairu Sang Nalendra jejuluk Prabu Drupada remagantian garwana Dewi Gandawati oge rayina kakasih Gandamana salaku patih nagara oge sadanten apatur nagara anu sami nampi pangangkir ngantos kana dawuhna Sang Nalendra tungkul kemari keludat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamor Nalendra watak wantos Prabu Drupada dudu wong samanea mangnu sahingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani unirahangan dikalis manis lelih kedeh atra lan pertela Rai Gandamana kapayun linggihna oge sajumlah apatur nagara Mula nampire bunuh saketika bingahan Rai Gandamana kanu pihak pembagi kalayan ngahaturkeun sumasungkum kunyuk panjenengan Raka Prabu pujastuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundih Mas Raka nuhun ninggi kalihna ti eta aya pikeresaeun naon ieu teh Raka Prabu kasanimalan kalayan tekan turatu ka acek ratu ngahaturkeun sumasungkum kunyuk panjenengan Rai Gandamana ditampi pujastuti Rai ku acek kalayan kalihna ti eta mangga atuh urang sami-sami ngupingkeun naon rupiah dawuhan ieu Raka Prabu. Oke Rai Nyai kaula nu oge sajumlah aparatur anu sami dihaturanan linggih. Inggih. Urwa dihaturanan linggih. Urang sami-sami negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya wirih dina danget ayeuna urang tiasa riung mungpulung di Balairu bongkok ngaronyok kalayan sadayana aya dina sehat aya dina kawilujengan muga-muga cing sapapaosna amin sun amin sajabina ti kitu
berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana kaula kutiasa na nyaosan kana pangangkir kaula sadayana kalayan sakaligus ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna kasadayana aparatur negara sipi militer menteri bupati oge kadituna ka tokoh masyarakat anu parantos tiasa ngarojong kana non rupiah pamaksadan di negara mangga kaula umajak dina mangsa ngeusi kamerdekaan di negara kalayan dina mangsa urang ngemban amanat penderitaan rakyat tanaga emutan sareng sajabina urang sami-sami wakafkeun demi negara sareng bangsa. Jadi ulangan ukur dijieun slogan wungkul demi rakyat demi negara ulah mengatasnamakan rakyat bari padahal hirup teh keur kapentingan pribadi golongan partai jeung sajabana ta ieu teh anu ngamamalakeun atanapi bakal aya mamalak nu teu hade kalayan di dieu bakal lunturna wibawa sareng komara sajumlah aparatur negara di mata masyarakat. Kalayan dina mangsa urang ngajalankeun kewajiban ieu teh kedah aya katerbukaan, kedah nemrak ulah aya anu disumput salindungkeun, ulah aya anu didingding kelir genang siloka, kedah dipedar secara basna kalayan cingka uninga ku sajumlah hamba rakyat negara. Ingih mangga diestukeun. Margi kaula teh sok ras emut kana lalampahan riwayat-riwayat anu parantos ka kuping tur anu kabaca ku kaula sejarah. Dina zaman kapungkur aya hiji raja kakasihna teh Prabu Dasamuka Prabu Rahwana anu eta Prabu Rahwana teh pagaweanana ngan ukur keur kapentingan diri pribadina dugi ka anjeunna hiji raja Alengka Duwirja teh ngiwat garwana Batara Rama tina pribadi eta anu temahna nyanyana ka nagara sareng ka bangsa dulur lapur baraya beak pamilik leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya alatan tina nafsu pribadina tah nu mawi di dieu karesep raja teh ulah dicacanak kana karesep pribadi kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja margi naon anu bakal katalangsara mah rahayatna disoleda tukang cenol ngan ukur pepes gelas jeung keler rugi ukur pribadina tapi lamun ti soldat lampah pamimpin mata keramat kamale mamaan kanu teu mais teu meuleum turta henteu sakedik dina zaman kapungkur dina zaman eta Ramayana Dasamuka dihujat malihan anu ngahujatna ge sanes anu lian putrana Arya Kumbakarna kakasihna Aswani Kumba Aswani anu eta jama teh sasatna jadi tahanan politik alatan pokal teuing nyarita nasinir sumampir ka eta Dasamuka bari padahal seug upami diemut dina zaman kiwari seug upama aya nu unyuk rasa model kitu nemongkeun rasa kaprihatinanana urang salaku pamarentah teh kudu sagansangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu langkung demokratis. Leres. Ukituna Akang oge masihan kasempetan ka bojo Akang Gandawati mangga dina ngadampingan Akang ayeuna aya di sagigireun Akang sami nyai ge ulah leupas demi kepentingan negara jeung bangsa kedah ngiring tanggung jawab margi upami teu aya istri di negara kumaha teuing jadina
Kantenan. Tadi di urang sadayana kedah ngahormat ka kaum ibu. Komo deui kapan urang teu bijil teh da sanes ti bulah batu. Sanes ti bulah batu. Sanes. Urang bijil teh sanes tina benang sutra. Sanes bijil tina termos. Tangtosna oge urang kena ngahormat ka kaum ibu. Kalayan teu sakedik tanggung jawabna kaum ibu. Utamina dina ngadidik putra, putri. Naon margina dugi ka dinas dina katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma teu aya ridho hampura ibu sinang rama. Dek teu kitu kumaha? Margi indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung hanteu punung. Dageus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tada ieu pusing. Leres rai. Pantes surga teh aya dina telapak kaki ibu sareng rama. Moal leres. Emut kana zaman rahwana leres. Pagaweanna nangan ukur kepentingan diri pribadi mak harta kekayaan anak di ditu di dieu. Uluh di luar negara. Teu inget kana sahana pun kitu we nu sarareubeuhna teh konso-konsona kroni-kronina. Anak-anakna diantawihna Indrajit Narantaka Bukbis sareng sajabina eta we nu diogoh teh anak-anakna. Nu diwowoy teh. Kumaha atuh teu mahna? Ai dihujat pajarkeun teh cenah subversi kitu. Baheula teh baheula. Ayeuna mah nu kitu moal eueuh. Zaman Ramayana eta mah zaman Ramayana eta mah. Nya. Ayeuna mah zaman merdeka teu aya. Teu aya ayeuna mah. Nya. Teu aya nu sanoleh. Dan namana gaulan tah ku kituna nu mawi teh oge urang cing waspada sareng permana tinggal da moalila urang hirup di dunya teh. Sumuhun mualami naon atuh ari harti hirup naon atuh ari pae. Ari hirup teh sabenerna mah aktivitas. Jadi kudu aktif dina sagala rupaha. Dicontohan ku diri pribadi, pangdenge, paningali, pangangse, rasa, lengkah jeung sajabana aktif kabeh. Ta urangna anu kacicingan ku eta kaaktifan teh sasatna ku uleun. Kedua, jeung sajabana tah manusia nu model kitu teh paeheun disebutna. Leres. Jadi urang teh kudu seueur kagiatan tapi eta kagiatan teh anu bakal mawa mangpaat dunya rawa akhiratna nu mawi urang sami-sami pilarian kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Leres. Ulah reksa kali-kali neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Naon margi ari maot teh saleresna mah awal tina kahirupan anu langgeng. Jadi maot teh awal tina kahirupan anu langgeng. Waduh. Jadi si horeng di dunia mah sakedap sakedeung nu matak naon anu diudag-udag ku anjeun teh atuh. Anu diudag-udag ku anjeun teh neangan kasenangan dunya bari jeung nyuk sukasiku ka batur jujak-jejek ka batur. Hasil sirik pidik jel kaniaya iren parasten mak sagala di aku teh naon atuh anu jadi udagan teh da sakedeung di dunya teh jeung naon nu bakal dibawa. Leres tong boro make jeung pangkat rai ieu umur oge bakal sakedeung nu mawi hayu ieu gawe teh aya guna jeung mangpaatna pikeun bacaeun anak incu nu bakal datang.
Simalan.